Mak. Waalaikumsalam. Ya, Kak Imah, Neng. Mau duduk nggak? Kopi nama loba ya, hayang udut teh tadi. Ya, datang-datang aing ka dieu narayakeun hayang udut segala. Kesian ka urugan, Mak. Da cina muda pisan. Ang dahar. Heeh, Mang Ajo, ieu sangu gede lebar uang dahar. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Neng wayah kieu budak teh can balik wae. Nya eueuh si sadut. Jabat sorangan ieu. Ah, rek diteang we lah. Kayak geus barang asakan. Cek mana iraha balik nak? Teuing kuwi neneng mun balik ngaji supeung lamun misalkan balik sorangan teh. Neng, pokoknya mah mau nerek ngaji, ngomong we ka uing, kayak di madrasah di teang ku uing. Wah, siapa kahayangna umeureunnan wi? Pan aing mah ibadah, cin, pa di babaturan. Wi nuhun pisan neneng dialanterkeun ka imah. Bae neng, uing ada rek bari ulin bari nempo sawah. Nah, putang-puting nempo sawah kieu. Pancai sok lebar neng di sawah teh, yo hujan teureun-eureun teh tadi. Neng, muka dahareun teh neng di imah maneh. Eta sia nu ditanyakeun teh hakaneun. Aya cin, kayak orang ngaliwat atau nyangu di neneng. Tah, wi, pihakanan wi euy. Lah sia kana hakaneun we jeung hakaneun geus peuting oge. Ya patulah geus peuting. Wi dagon neng coko-coko heula. Sok neng dicangan. Ieu puang ka harimau wang ngaliwat atau wang nyangu. Oh neng, urang meneh hayang can barang dahar teh geus seueur beuteung. Sia mah teh di mana barang hakan teh? Jeh, pan mumpung aya milik atuh sia teh. Ya puang ka imah neneng ya. Nenengnya balik jeung saha?
Ajang si Kowi mah jeung si Mocin. Syukur atuh yap kada dia. Aduh neng nah irahayanya papangge. Kamari wi ku si Aki pas si Aki ka dieu. Atuh lain pareman wi oborna da geus nepi ieu. Siapan neng katingali gegelisna. Gandeng lah aing ngomong teh sagala wae. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Yap ka imah Neng. Mak, neneng diantarkeun ka dieu teh ku barudak ngahaja. Nungguan di madrasah kararunya. Syukur atuh. Keun uang sina bararang dahar mage darek barang asakan. Neng negara disalin bajuna. Barudak teh ka jero Neng. Jero luar mah keur dieu. Barudak lain ka jero atuh. Oh, Cak, ek di kudu deui aya papange do ning ngeunaheun ke, Cak. Pan aki si Neneng kamari ka dieu nyieun pangdiukan. Ah, we aya mah pergi di deui ngareunah we. Oh cing ya ngeunaheun dieu di dieu bari ngopi. Bari ngadaweung. Ieu barudak ari rek ngopi mah aya da. Neng geura disalin. Terus pangnyienkeun kopi jang barudak. Mak. Wih, Cin, arek ngopi moal. Atunya puguh we neng ngopi mah da hayang pisan tari Rizky ya. Heuh, da kopi mah aya. Aduh cing ngeunah pisan jeung dieu di dieu bari ngabaheulhay. Atunya puguh atuh teh. Tuh aing masih sadut menewi lapisannya di mamangna di itu. Kuku aing we bosan batur nyamper teh lah. Ya kopina. Aduh. Kita pipisan neng. Nuhun nuh. Si Mai rek nyangu keong dahar di dieu. Duh, Neng, daerah kudu dahar mah, Neng. Era-era teuing atuh Cin da lain di batur ieu. Lah siapa tuh kudu era ungkau udah ngerakeun saya cin. Ya ka aing ngomong ke mana paduai mernaken. Mak masuk atuh erek nyangu mah. Neng ek ngasuh-ngasuh sana magera ka cai isikan. Ya tuh Neng marek membaheula beasna. Nya sok mah tuh neng merek di pipir hawu. Neng mama rek membaheula beas. Nya sok mah. Cun naik ke mana mau boboko ya kieu? Oh, ceu rasana mana pabolit san. Pan tadi terek nyangu ngan ngadaguan heula si Neneng. Kan tadi kuing di daguan da apa lu sisa dua. Jadi kuing bisa kalian dianturkeun ka dieu da bisi keungeun ceu. Lah, sia mah ibadah teuing ge aya tahayang we eta mah puguhna mah. Ah urang mah teu nyaho kumaha nu penting masih Neneng we nepi ka dieu. Neng, asih sadut teh kira balik ka, Neng. Teuing pugu Cin can anggeus meureun pagawean di Simawang Noge. Oh, mana rasanya mamang mana kuriak teh, Neng? Teuing dah neng ogen teuing ek iraha pugu ek bantu ngasakan ka ditu. Nah tuh mana eta cin nanyakeun we si sadut. Ari aya sok piomongeuy sikeun teu urusan kadaek, ari eueuh sok sono urang teh wi puguhan nih. Pugu sarua neng ogen aya sok pika sebeuleun si aa teh aya eueuh sok inget wae. Ulah kitu neng pamali ka lanceuk. Dah, lanjut ge Neng ari kapusingeun macang kemos we atulah. Sia masuk mamatan itu waras. Wi, isuk mah jeung si Mocin tungguan deui neng balik ngaji teh sok keung-eung lebah tengkal kaduna. Neng mana masih anu ngagerem nya. Heueuh pugu Cin penting kamar ge nu maledog. Tenang neng. Kayak kuing uang gereman deui mun aya nu ngagereman malah. Bobal sia paling lompat pangheula nakehet ah. Nama satungtung aya kawi. Ulah kuang keung neng pamali. Nah daek gitu unggal poe neneng ngaji saacan si aa balik. Ngadaek pisan atuh neng.
sia kesempatan tadi teangan we sia mah. Cin pan urang mah ibadah ngaranna ge. Cing atuh naik ke mana? Entah sih mah keur cai nenek ka songasur-hasono. Tapi dirasa-rasa mah Cin, sadut teh. Tuh elegan. Padahal aing oge kitu sia teh, ari aya sok teu kapusingkeun, ari eueuh sok inget wae urang teh ge si sadut teh. Cin, aing hidup urang kieu wae saneng-neng, mau nincak kota ka ditu. Ya, ari maneh ari ka kota teh hayang naon nu puguhna teh ge naon? Ye urang teh wang neangan gawe we, wang neangan pangalaman atuh di kota ulah di lembur wae Cin. Ya, wi pan urang ge ari di dieu ge teu kurang buburuhanan mah sia teh jeung ge ari ka kota atuh. Nama Cin, tapi orang tidak hayang we tuh boga pengalaman di kota Cin. Oh, da masing urang ya hayang atuh we di kota ka kota mah da geus aya urangna teu boga pangabisa mah ngan sapok poe tani atuh maneh teh. Wang ke kota kali itu dialajar nu sejen. Oh, engke atuh urang teh kudu boga pekel heula da ini teh kudu padu init maneh teh. Aduh, nak kena rawan mana euy di dari yeuh? Anjir, aing maneh reuwas amang naon arek ka dieu puguhan. Aing garuak gorowo ka imam mane areueuh ke nang istimarana tadi magrib. Tas ditaju urang teh mang eta sakalian ngadaguan si Neneng bari nganterkeun si Neneng ka dieu balik ngaji da keungeun si Neneng sorangan balik mah. Apa aing oge sia mah kasempetan keun ah. Nah, cek aing ge boro-boro kolot mesti aing ge mikir teh ka dinya. Cin mah maling kadua ngadukung ka babaturan teh teh. Lamun aing teu ngadukung mah we aing ge moal nepi ka dieu atuh jeung maneh. Geus keun sia nu kitu-kitu jadi manja. Ting aing ngilu yang dieu kieu aing. Gara-gara aman tuh da. Bagus ya kalau rariweuh. Mang, mau duduk enggak? Kopi nama loba ya, hayang udut teh tadi. Ih sia datang-datang aing ka dieu narayakeun hayang udut segala. Pan biasana ge sok mesakar atuh dina pesta kata udutna mah. Aya udut mah loba gan kopina aya eueuh ieu jeung urang ya. Tah, mang loba kopi mah semula. Kalau we sia sentak prongos ka Mang Ajo geuning kita hayang udun mah menta sia teh. Taraga begrasa rumah sajin si Kowi mah kitu pan apal ieu maneh ge. Geus lah, anu segala teh sok panjang mana macin lah, Mang. Iya, tina. Neng, mama inget wae kalancep maneh. Puguh mah neng oge inget wae ka sia teh. Da geus kumaha deui atuh. Ya kernaon atuh Neng eta? Tang keur ngabantu damar mah teu waras ieu. Lah keun bae atuh Neng, isuk eta mah da bangga. Isuk mah teu kudu make damar atuh dama, da beurang. Neng, geura samaraan tahuna. Ya mah keur. Ai barudaknya kamarana meni jarempling di luar. Tadi ngalihlah sawah si Kowi caina leber mah. Mana hanya mute meni gede-gede teuing. Di apan aya barudak, sina da lahar dia karunya emak teh geus panen. Wah, gitu.
Oh si Ama meniti isunya. Puguh Neng magen inget wae. Neng masuk waas geuning si Ama mun keur barak asakan teh sok meuli 3 awewe. Da lanceuk maneh mah kitu ti leuletikna ge pi indung. Ma ai kasih bibit teh rek ilaha. Ke lamun emak anggeus di sawah Neng, ke uang kadar itu uang bara bantu. Nah kuriak teh meninggal teh. Apan imahna teh runtuh. Ma ieu teh singgaring ulah. Sok sing rada gararing we Neng. Nah ieu barudak sangu geus asa kalah areueuh Neng. Masih kan di Sarawak meureun mah pirang kue sawana urut mah. Tinggal Padahal mati berang we atuh si Kowi ningali sawah mah. pan sieun ka urugan mah da cina muda pisan. Ayu tadi papanggihna di mana Neng si Kowi? Da pas neng geus keur bulbar ngaji ge geus keur ngarungguan di si Mocin. Balager pisan barudak teh matak ulah sok medit boga dahareun teh. Ya mah da bager pisan da sok merhatikeun ka neng yen ai balikan teh. Matak maneh teh mun boga rezeki teh ulah sok koret. Duh, cek, ini sengit euy. Anger we ka sawah ge diantar ku kolot aku Mang Ajo. We sia teh we sentak prongos ka aing anger we butuh ku tanaga aing we. Pan aing keung Mang minta antar ka Mang Sot teh. Yang ngantul nya minta udu deun ku mernah maneh mah we euy. Neng atuh kalah sare itu barudak geus datang uang dalahar. Anu da kesoman nungguan barudak mun lila. Geus ayeuna mah geus datang aya tuh. Yep barudak uang dalahar. Wih cin buru neng geus lapar ngaraguan marane. Oh iya patuh we Mang Dahar we, Mang. Duh, cek urang ka dieu teh ka kami udahar era euy. Yep Mang Ajo, Mang Dahar, Mang Ajo. Oh aing mah ka dieu teh tas dahar jadi we marane aing lapar mah dalahar. Lah atuh Mang aing teu jemaah jodahar malah kumaha tuh. Oh aji urang mah lain nampik rezeki urang mah tas dahar dia pas ka dieu teh. Ieu ge marane jeung dalahar mah. Ai kitu mah tuh urang maek balik we ti heula nya. Jigue maneh mah dalahar ka itu hitung-hitung maturan si cewek nya. Atuh Mang nah Mang kalah balik Ji panipi maneh wah baturna geus penting. Sok bae maradang mah tuh urang maek balik. Ji buru dah heula ka dieu buru ya, bareng dahar. Yo amang maek balik ke gue nya aya barudak da di dieu nu maturan mah. Mang, neneng aja nya ujung si emak ieu Bang Dahar. Mang Ajo ieu sangu gede lebar uang dalahar. Sok we je lah amang mah da geus penting jeung barudak we da si Ibi wah baturna. Nya heug atuh Mang ai moal dahar mah. Nuhun pisan abi geus dibaturan. Heug je ek balik we lah. Ya barudak urang ek balik we ti nya. Sok Mang. Heula cek Nuhun, Mang. Sok. Wih ieu mah we sangu mah ka dieu. Ieu barudak bawa we ka jero ek dahar mah.
Hampir tetenya ya. Kamuna. Heeh, sok barudak saya aya we. Neng, sokat we dahar bareng ya. Sopan neng ge erek. Dari kece neng marot ya kita. Cai. Sok-sok neneng rek dahar mah. Pan tadi lapar. Sok mah erek ieu ulah daun. Be, Cin, ngeunah teh menang masakan neneng. Tuh, kena pisan neng mata gedeyeun. Nah kumaha udah sama tinggal am. Ih, pan heueuh kena pisan cing tuh. Tukul aing ngeunah mah we. Gampang masakan deku neneng.